Lamun hoyong terang akhlakna hiji jalmi, cobaan gaduh urusan sareng artosna. Mun hoyong terang kejujuranana hiji jalmi, coba percayakeun ka anjeunna kana ngelola artos. Mun hoyong terang pas atau henteuna kana janjina hiji jalmi, coba tamutkeun artos ka anjeunna. Lamun hoyong terang kaegoisanana hiji jalmi, cobian ambil alih ku urang tina tanggung jawab anjeunna katika nyepengan artos. Mun hoyong terang kanyaahna jalmi, cobian nyuhunkeun bantosan artos ka anjeunna. Sareng lamun hoyong terang harga dirina hiji jalmi, cobian ajak tuang di luar, inisiatif naon anu bakal anjeunna dilakukeun katika bade mayar ka tuangan. Coba dipangmayarkeun atau pangmayarkeun. Mun hoyong terang kezalimanna hiji jalmi, cobian damel ka anjeunna. Teras tinggal kumaha anjeunna masihan buruh ka urang. Percaya teu percaya ge, jalmi anu katinggal bager atawa henteuna mah pas urang berurusan sareng artosna. Nanaon ge anu berurusan jeung artos mah sensitif. Bisa jadi dulur jadi batur atawa kabalikanana batur jadi dulur. Artos teh segalanya, tapi teu sagalanya ku artos. Lamun teu boga artos ge beuki ripuh ku zaman ayeuna mah. Sareng anu namina artos bisa ngarubah kana watak hiji jalmi tina bager jadi galak, tina galak jadi bager. Masih seueur keneh contohna karna artos. Nya mudah-mudahan artos anu ku urang diangge cing janten manfaat dunya akhirat.